keur tadarus misal salaki ngagrokeun ibu kudu nyamperkeun heula ka salaki Qur'ana tutup heula ulah terus bae tadarus sabab ibu wajib memenuhi panggilan salaki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cak salakina neng mohon kadieu sakedap sadaqallahul tutup heula Qur'ana ulah kieu asa ibadah magiah dia salaki mah teu didenge. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Neng naon? Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Neng teu kadenge beureun keur tadarus. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizana alla taghaw fil mizan. Kakak yang mau lempeng menjaga belum cokor. Hei, awal yang batur nama ngomong, aing karena sendiri sama aing dak dia mah. Kunaon tuh gerbeting tas mandi. Padahal aing keur dahalaranya jasana kurang ngarenahan awak salaki nu heran bae. Terus aing ngajegang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا innaka raufur rahim. Pertama, kita panjatkan puji kehadirat Allah anu nganugrahan sehat afiat panjang umur. Mudah-mudahan ieu sakabeh pamasihan Allah kurang tiasa pakai ibadah ka Gusti Allah. Salawat salam mugia selalu tercurah kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Mugia urang dilebetna anu baris nampi syafaatna jaga poe kiamat. Al-mukarramun, para alim ulama, para ajengan nu sepuh miwah nu anom, bil khusus guru kita Mama Kiai Haji Pupuk nu kirang sehat, urang doakeun sing diangkat panyawatna dipaparinan kesehatan seperti biasana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Camat beserta unsur muspika, Bapak Bina Mas Babinsa, segenap para panitia penyelenggara yang diprakarsai oleh para alumni,
ibu bapak nu hadir dina wengian ieu haul mama sepuh mama Kyai Haji Apik nuka sabaraha haul nuka 12 mudah-mudahan haul 23 mudah-mudahan beliau diangkat selalu derajat di alam barzahna, dikocoran selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang santrina alumnina nu hadir wengi ieu bogia di aku menjadi murid anjeunna. Bi barakati umil kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tukang son puntennya tolong efeknya di off sebab geus menggema efek off mohon triple naik, volume naik, bass naik, sebabnya dirompok, cara naik. Hadirin hadirat rahimakumullah, wagi ieu simkuring binga wasilah alumni tiasa zarah. Karena yang kita hauli ini pejuang agama, beliau di alam yang penuh dengan bahagia minangka kerlebaran sebab kerhirupna puasa. Bo ai lebaran bunga tante baju baru tuh dipakai tak punya pun bohong. Lebaran banyak. Pokoknya nu Ramadan puasa, bari taraweh, bari tadarus, begitu datang Idul Fitri buat. Ieu nu dihawalan kurang hadirin. Puasa sepanjang hidup, puasa tina kahayang, puasa merangan nafsu, puasa merangan setan, merangan iblis demi tegaknya la ilaha illallah. Dan datang ajal mereka dada dunia, mereka ditangisi oleh kita santrinya, oleh alumninya, oleh keluarganya. Padahal beliau senyum sabab anjeunna bahagia lebaran pendak jeung Gusti. Halo. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengekin ya. Lamun lahir urang ceurik, ma urang, abah urang, dulur urang, mamang, bibi, tatangga seurik. Tapi kumaha carana ieu urang hayang begitu urang maot, tatangga ceurik, baraya ceurik, mak ceurik, abah ceurik, dulur ceurik, urangna seurik. Geus bae ceurik keneh bae. Kenapa? Karena Allah perlihatkan tempatnya di surga. Dicabut rohna gampang. Rek dicabut di mana malaikat? Ya, leungeun tukang sedekah. Ya, mata tukang ningali ayat Al-Qur'an. Ya, ceri tukang ngadengkeun nasihat. Ya, lisan tukang pikir. Hayo malaikat silakan. Ka malaikat namanggatkeun rek dicabut lebah mana? Sabab sepanjang hidup berjuang ahli-ahli Allah ketika akan dicabut nyawa tersenyum sabab lamun hayang berdajian Allah kudu lewat
dihaulat, kiai-kiai dihaulat, para wali-wali diziarah, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan urang nu hadir haul kabawa bahagia. Nubudas amina. Ya Rabbal. Geus nu di pikiran kuari urang. Pak. Nu dihaulan mah geus tentu bahagia. Ieu urang ieu mun paeh kumaha? Bu. Dengekeun ngomong. Aya teh ngomong. Ulah hatilah. Mumun. Oh aya. Eha. Iya. Ani. Mun urang mau cek Gusti Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, arwahul muqaddasah, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau menghadap Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, bayangkeun nu nyambut nage langsung Allah. Jiwa yang tenang, keur di dunia ngabdi ke Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Di aku hambaku Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Belum bertemu dengan surga yang hakiki, di dunia keneh geus dibere kasenangan batin, katentraman jiwa, ruhaninya stabil lantaran kerhirupna ngabdi ngaulah ibadah ka Gusti Allah. Halo. Bu. Ibu hamba Allah talain. Bapak-bapak urang hamba Allah talain. Dubedas hamba Allah talain. Karak ngaku urang hamba Allah, tapi diaku jeung teu ku Gusti Allah. Wallahu a'lam. Betul? Aya nu mau pacul ditanya, "Ai kakak deka mana?" Deka sawah. Ai kakak deka mana? Dek pulang. Ai kakak deka mana? Dek nyawa. Kak, ai kakak hamba saha? Hamba Allah. Ngomongna hamba Allah. Ari kunaon macul di sawah, poho lohor, lewat asar, bahkan maghrib ge henteu, ngakuna hamba Allah. Horeng hamba sawah. Bener? Ayah pejabat, Bapak mau kemana? Saya mau rapat. Bapak hamba siapa? Saya hamba Allah. Hamba Allah. Ngomongna rapat dohor teureun bahkan teu salat, asar teureun bahkan teu salat. Andaikan aya misal oknum pejabat anu rapatna terus bae teu salat, ai ditanya hamba Allah, horeng hamba jabatan. Ibu hamba saha, Bu? Nubedas atuh hamba saha? Laju kosok ibadah ke Allah. Alhamdulillah. Ari bapak-bapak mah teu kudu ditanya soal ibadah. Insya Allah. Ibu-ibu, Bu,
Ibu hamba saha Allah, berarti kudu nurut ka saha ka Allah. Setengah dina perintah Allah ibu bisa dianggap nurut ka Allah, lamun nurut ka salah. Tentang nu keplok tangan papanyigana galak. Ibu hamba sahabu, lamun ngaku hamba Allah, ingat ketika ibu melakukan ibadah, terutama ibadah sunnah, lamun keur tadarus misal salaki ngagrokeun, ibu kudu nyamperkeun heula ka salaki. Qur'ana tutup heula, ulah terus bae tadarus, sabab ibu wajib memenuhi panggilan salat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cak salakina neng mohon kadieu sakedap sadaqallahul. Tutup heula Qur'ana, ulah diteruskeun heula tadarusna, sebab tadarus mah sunah, sementara memenuhi panggilan salaki mah hukumna wajib. Samperkeun salaki, begitu disamperkeun ibu nanya, aya naon cak salakina teu aya naon. Ih, aman. Bukan teu aya naon mah. Ih, aman. Bari dicibit teh salakina masya Allah. Eta keur ibadah, lamun terus bayar tadarus ibu eta justru keur maksiat. Heuh. Ulah kieu asa ibadah, makiah salaki mah teu didenge. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Neng, aya naon? Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Neng, teu kadenge bener keur tadarus. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla taqwa fil mizan. Kakak aya mawid lempeng menjaga becokor. Wa atimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Ai cai panasna di mana neng? Nahur. Wal ardu wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Gulana di mana neng? Di apal badak gula tuh. Eta diganjar sama ibadah lain. Anda wahai para wanita, sekalipun keur tadarus lamun salaki ngagrokeun tutup heula, samperkeun heula salaki. Sakitu bae keur maca Quran, mun salaki ngagrokeun tutup heula. Atuh lamun komo, lamun keur WA-an. Betul. Kadang-kadang asik WA salaki lewat gitu kadeu. Aya nu kitu aya. Mana jelema? Bo. Tapi salaki sarua bae. Kudu bijaksana, kudu bijak. Walaupun suami punya kewenangan dalam rumah tangga, tapi tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Mualim terusin mualim bahaya. Kadang-kadang ayah salaki kapal majikan terbuka kebijaksanaan.
mentang-mentang salaki kepala rumah tangga boga kewenangan nitah sadaekna nunjuk sageunana marotot sasukana nyarekan sacablakna aya salaki nu kitu mana jelema padahal pamajikan capek dimulai bentar sampai ke urusan rumah tangga betul. Para suami, ketika kita menanamkan benih anak, ingat orang nanamkan benih anak kusaha, tapi kadang-kadang pamajikan narimana ku kewajiban. Kumaha maksudna? Kadang-kadang aya awewe ngalayanan salaki kulantaran kewajiban doang, padahal mah manehna keur teu hararai. Malam tegenahun tuh. Bo. Hei. Awak jeung baturna ngomong, aing karana sendiri sama aing dak dia mah. Kunaon keur penting tas mandi. Padahal aing keur tahalarayang jasana kurang ngarenahan awak salaki noelan bae. Terus aing ngajegang teh. Salaki mah teh nyaho pamajikan teh kurang sehat ditenden benih pianakeun kapanggih sel telur jeung opung di rahim seorang istri eta salaki begitu pamajikan strip 2 hamil narana nyaho tante kana anak pamajikan lamun hamil nempo seuseun nempo kumaheun nempo duit salaki teu nyaho yen hamil eta berat salaki teu nyaho yen ngalahir eta nyeri betul Bu salaki teu nyaho yen mere asi teh nyusuan komoda darah nyeri tapi salaki sok ngomong samunahna nyarekan sasukana laju saeutik-eutik asal bawa duit nyandung asal boga duit dek nyandung boga jabatan dek nyandung ngomongna sunah nabi salat subuh ge tela kadang-kadang lalaki sok samunahna nyandung padahal mah ibu-ibu bapak-bapak kudu nyaho Pak ieu pamajikan urang balager saroleha nu ngurusan anak nu ngandung anak nu ngalahirkeun anak dan kita punya ibu kita perempuan istri kita perempuan oleh karenanya hei laki-laki jangan sekali-kali menyakiti perasaan perempuan hidup perempuan hidup perempuan hidup perempuan hidup nyandung Masya Allah Pak Demwa Bobo ngijinan moal mun salaki izin diizinan moal sabulan we diizinan moal saminggu sapoe setengah poe geus asal cerot we tuh moal diizinan moal Bu kunaon dipunggung di dua nyeri nu hamil kami nu ngalahir kami semua telah diberikan kepada suami kari-kari dek di dua dikhianati kecewa sakali deui oke nah ayeuna ibu embung di dua salaki embung di selingkuhan kecewa ya tapi kunaon Allah menyiptakan urang nu mere hirup ka urang nu mere rezeki ka urang nu mere napas ka urang nu mere kahirupan ka urang Allah geus mere sagala-galana tapi urang sok ngaduakeun Allah jeung pagawean ngaduakeun Allah jeung jabatan aya adzan
dikecewakan ku salaki dikecewakan ku pamajikan, urang ngecewakan batur ngecewakan urang bisa ngahindar. Tapi lamun Allah nu dikecewakan ku urang, marah Allah ka urang, deuk ngahindar ka mana? Halo. Assalamualaikum. Ulah ngecewakan Gusti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nu tani ulah ngecewakan Allah, pan bisa kasawage tanaga Allah. Hei di kantor ulah ngecewakan Allah, pan bisa ke kantor dengan Allah. Hei ibu-ibu udah bisa gerak dengan Allah, bisa cicing dengan Allah, bisa kejep dengan Allah. Salat dikirakan ku Gusti Allah, ulah ngecewakan Gusti. Halo. Allah marentah salat, Allah terbutuh karena salat urang. Eta salat nang Allah jalan sampai Allah berfirman, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Wahai Muhammad, berjalan ke hamba-hamba kaulah anu iman, yuqimus shalah, dirikanlah salat. Dina ayat nu saja Allah berfirman, wasjud waqtarib, sujudlah, mendekatlah. Eta salat nang Allah jalan supaya urang hamba-hambana walaupun loba dosa bisa deukeut ka Gusti. Lamun kurang direken pamere Allah ka urang, kejeung pengabdian urang ka Allah teimbang. Halo. Sapoe sapenting 24 jam. Ibu pernah ngitung kicep tah teu? Teu. Bapak pernah ngitung ambekan urang tanda? Teu. Ieu gerak urang setiap saat, setiap waktu, setiap jam moal kudu kahitung. Kicep urang moal kahitung, denge urang moal kahitung, ngomong urang moal kahitung. Eta kabeh nang Allah. Tapi ibadah sapoe sapenting nu wajib salat ngangge 5 waktu. Lamun sawaktu 5 menit, ngangge 25 menit. Keimbang antara pamere Allah ka urang jeung pengabdian urang ka Gusti. Encan dosa, hianat, munafik, encan penyakit hati, hasud, ujub, riya, takabur, sum'ah, hikdu, bukhlu, bukdu, hukul mal, hukul jah, hukul riasa, suhro, ayat viral. Hal-halan antara urang jeung Allah begitu banyak. Tapi jangan Allah wasjud waqtarib, sujud ka dia gerak mendekat, terbukalah hijab, terbukalah tirai, dibukalah oleh Allah halang antara urang jeung Allah. Lamun urang daek salat, daek sujud ka Gusti, lanjut ya. Punten ge, bapak-bapak, Pak, urang normalnya alhamdulillah. Lamun lalaki normal, siapapun dia, jangankan kita, bapak terhormat, bapak TNI, bapak polisi, lamun normal, pasti dia suka melihat perempuan cantik. Apakah itu sama dengan yang sedang berbicara? Oh sama. Bapak jangan takut, kita bersahabat. Lalaki nu normal, nempong awewe geulis, sanajan kaki-kaki geus bongkok kieu peletok lempeng deui. Aya awewe geulis, masyaallah. Eta
awewe hese nyipatanana ku sampurna teh bisikna awewe gelis kulit kelir koneng cangkak huntuna bodas tipu bibir berem-berem bool kotok mata coklat kopi wajahna ngadaun seureut halisna ngajelar paeh gadonan dong sapotong bohongna panjang doang soal lamun lempang eplok cen bujur ke kanan cangkeng ke kiri cangkeng ke kanan bujur ke kiri eta ngaranna eplok cendol lamun cangkeng ke kanan bujur ke kanan nyengsol ngaranna teh waduh Masya Allah iya awal anu gelis ibu-ibu nyieun lalaki teh mata simul teh tapi eta si lalaki begitu ngaca wah teu percaya diri kumis dua warna dua bulu kotok kulitna peot huntuna geus ararompong neuk ngadeukeutan teu percaya diri loba mawanik loba penghalang tapi can eta awewe bilih bade ngobrol sareng abdi mangga kabumi tabuh tilu nah ieu lalaki nu cerdas moal ngalalawarakeun waktu nu disiapkeun jam 2 geus mandi gogosok make genteng beres mandi saanduk make baju begitu udah berangkat nyakal rambut rambut kering nyiaran minyak rambut aya sesa sampo dipake keluar ti rompongna garimis ngabusah huluna tapi dia berjalan sekalipun banyak ketidakpercayaan diri dalam dirinya karena geus dijanjian ku eta awewe hayang ngobrol mah karompok bae jam 3 waktuna begitu datang karompok jam 3 bener dibukakan pantok sanajan urang loba dosa awara loba dosa lalaki loba dosa urang loba dosa jauh antar urang jeung Allah tapi cek Gusti Allah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang waktunya sudah ditentukan. Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Muhammad bedakan ke hamba-hamba kaulah dirikanlah salat nu iman dirikanlah salat di ayat itu saja wasjud waqtarib sujudlah mendekatlah sanajan loba dosa sanajan loba salah sanajan loba hijab loba penghalangan taruhan jeung Allah maka Allah mere waktu saat hayang deket ka aing ya waktuna zuhur ya waktuna asar ya waktuna maghrib ya waktuna isya waktuna subuh maka jelema anu normal hamba anu cerdas sesibuk apapun di sawah sesibuk apapun di pasar sesibuk apapun di kantor aya adat eureun heula salat heula eta hamba anu cerdas kecuali nu bolong nyawa bae teh salat ngantor bae teh salat dagang bae teh salat nyaho kan bolongan nyaho nginum es ditiup bolong disangka nyawa hasilnya bakal nyen senang moal senang teh salat moal disangka ngantor duit gajinya bakal nyen senang moal senang moal maka nu cerdas mah moal daekeun ninggalkeun salat moal daekeun ninggalkeun sujud sabab ieu adalah jalan pikeun deukeut urang ka Gusti Bobo Ibu urang wajib sholat, anak ajarkan sholat. Bahkan sebelum kita mengenalkan anak kepada yang lain, waukeun heula anak ka Kanjeng Nabi. Kuari bergeser,
baheula lamun ngayun-ngayun budak make samping kebat disebutna ayunan, luhurna make awi ngaranna jugang, ditalikeun dina tihang rompokan bari diayun eta budak Allahumma sholli Muhammad ya Rabb li alaihi wa Jibril mi Israfil is Munkar Rakibatin Malik gitu kan baheula ini can sarekene bae hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Nuh, empat Nabi Hud sampai selesai anaknya tidur rahmat turun sholawat itu dibaca, anaknya tidur nama malaikat dan nama nabi dan rasul direkam di otakna, anaknya tidur berkah nu aya baheula kitu kuarima anakna HS di HS keun make 5 bebek kecil berenang anakna can HS kene bae ibuna bebek apa lirikna teh apa 5 bebek kecil berenang weng 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 bebek weng 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 bebek weng weng bebek weng weng bebek eta 5 bebek 5 bebek bebek besar bebek kecil bebek banyak bulunya eta kumaha lamun nyanyina jelema suwi aku tak sanggup untuk mengatakannya. NKS YouTube, NKS video, NKS handphone, udah NKS handphone, kadieu handphone, kaditu handphone di otak anak urang hadirin rahimakumullah nu direkam aplikasi. Akhirnya budak leutik jeung baturna main FF. Mobile Legend, nu parawan TikTok, ibuna Shopee jeung Lazada, abahna judi slot, bapak olok nu muter be, deka mana bah? Aing dek na hotspot. Ieu sama. Makana lembur caang hate poe. Baheula lembur poe hate geus caangkeun deui hate karena nu nyieun urang salamet di jembatan Siratal Mustaqim nu caang hatena balikan deui ngaeseunana Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar Rakibatin Malik
Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Munkar, Rakib, Atid, Malik, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah, la ilaha illallah, Allahu, 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 la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, katujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 2 Nabi Zakaria, 2 tilu Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya deui Nabi dugi ka poe kiamat, moal aya deui Nabi dugi ka poe apal teu ngaran Nabi ngaran Rasul 25 apal teu? Ayo coba kahiji Nabi umur geus gocap ngaran Nabi ngaran Rasul tak apal kene bae Aminah aya teh Aminah ieu mah kieu lamun diangkat nyanyi menyambung ya guys kamu lagu memori tak pernah kubayangkan begini suratku dengan kalau memang tak baiknya
agar ku cinta darimu. Surat undangan pernikahan ku genggam erat, tiba-tiba hanya doa restu yang ku, semoga sendiri seperti tanpa dirimu. Astagfirullahaladzim. Kunaon ngaran Nabi tak apa, ngaran Rasul tak apa, tapi pepu mencuri apa? Ya, kalau aku nyambung ya. Lihatlah tanda merah di tengah bekas gambar, sering kau bila kau menutupi, pulangkan. Nggak sudah berulang lagi Pak. Ayo ngaran Nabi teh kapal kan 25 umur geus 40 50 60 aya lagu eta antara Jakarta dan Penang. Surat undangan. Bapak-bapak teh naik pohon sisa-sisa cinta Ona Sutra. Di kamana eta ngaran Nabi? Kamana eta ngaran Rasul? Anu cak ulama dibejakeun ijma ulama. Wajib ka bapak jeung ka ibu samemeh ngawaukeun anak kanu sejen, waukeun heula ka Kangjeng Rasul, manusia terbaik, makhluk termulia. Kalau orang berbicara orang hebat itu yaitu siapa? Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena mampu melahirkan lampu pijar dengan ilmunya. Tidak hebat, yang hebat itu Rasulullah karena mampu menerangi hati, menerangi kubur, menerangi akhirat. Bahkan cahayanya akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Apal tante hiji Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut. Tapi lagu nyanyi lagu nyambung ini, nyambung. Tuduhlah aku sebuah atau bila kau perlu payah. Woi, karena eta ngaran Nabi jeung ngaran Rasul kurang elek mega mustika. Bo, kabeh boga memorinya. Tapi memori ilahi, memori nabawi. Ini memori yang utuh yang harus kita jaga. Software itu harus tetap kita jaga supaya kabawa sampai akhir hayat. La ilaha illallah Muhammadun. Setan mendahului mengisi memori-memori itu. Didahului anak kita sekarang dengan handphone, didahului dengan Facebook, didahului dengan YouTube, didahului dengan Instagram. Urang baheula, ieu di otak urang rekamanana didahului oleh Mansur S. Sahabat, nuwasian otak urang baheula. Megije terlanjur basah. Roma irama begadang jangan begadang. Kalau begadang bogol panjang barang cekak. Belum lagi lewali
memori daun pisang. Aduh, hari ieu memori Nabi, memori Rasul, memori syariat hampir habis. Kukahareuy sepanjang zaman tantangan seperti itu. Orang mah ulin baheula tanpa biaya. Kuari budak ulin mahal biayana, handphone jutaan, masih paketna puluhan ribu. Orang baheula ulin tanpa biaya, betul? Paling naik katakan jambu jotan kalapa jambu mede oyot datang di hoa pantai senang ayo lewat kapan minta duit pernah diberi datang kaya nanti senang boga logo di mana alamatnya tak apa jangan Google Map congcoran ditewak dipencet behemna congcoran kabogo aing nah eta congcoran sukuna nunjuk ke aweh kan itu baheula coba ulin di hadapan lombok ngumpul-ngumpulkan lebu dijieun gugunungan geus ngagunung dikitukan make sikut laju dinaonkeun digigihan beres caingina dikorekan diangkat mamang moka nu sok berhasil lalaki awe mah digigihan ajung bae kumaha wae senang tapi aya wayang ulin-ulin, wayang sekolah-sekolah, wayang ngaji. Kuari budak ke wayang ngaji, HP. Wayang sekolah, HP. Wayang zikir, HP. Wayang baca sholawat, HP. Di otak nanan HP jeung HP wajar. Manehna ketika diajak zikir mental, rohna ibu gering. Wajar diajak baca sholawat tekuat, rohna gering. Makanya urang kudu tegas ke anak, kudu waspada ke anak, sabab menyelamatkan anak urang kolotna jeung urang di akhirat bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ku berkah nu dihaulan anak urang balagheur, amin. Saleh soleha, amin. Berkah nu dihaulan mamang di dieu anak-anak santri, santriawan, santriawati, urang sadayana dipasihan ilmu manfaat, amin. Dipasihan ilmu anu barokah, amin. Ilmu anu bisa ngadungikeun urang ka Gusti Allah, amin. Urang doakeun mugi guru-guru urang, para kiai-kiai urang, pejuang-pejuang agama Allah, sing sarehat panjang umurna. Dijembarkeun milik rezekina, pikeun nanjerkeun la ilaha illallah Muhammadur sakitu nu kapihatur bilih takur tutur teu paham kalam yang teu dihapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.